Ya kemana si orang tanya? Darah perkewain natin kana modal. Tayo nga daran cabe kos beak di bibir ka matakatun modal gini tengah daran we cabe. Ampun anak itu mah. Ayo wae nga dadaguan teh bobosan kan sebarang kurpali kan tun nyaduk kan budak teh. Daran we cabe cenah teh beran diganggeureukeun. Ah nyeta tuh abong sarmur jeung si Ohang. Teu kari plak cabe ge beak jeung daun-daunna ditaruhkan atuh modal. Sila karsaeun nanggu segala di dahana mah mah beak teh tak katana geura dirabut meureun dicapek gitu. Aduh. Bah euy. Naon hang liat lah teuing meureun teh. Gak ingin beuteung wae lah. Kudu segala di dahar maneh mah. Ya Gusti Allah. Buka teh ngaitkeun tun modal teh tadi euy aduh. Daun atur eta matak mah kanun modal teh batur mah buahna. Tapi mah jeung manehna pake lalap keur daunna. Aing euy. Duh kumaha atuh bah ubarna? Yo, tambahan jahe 1 kilo. Bang taeun ieu panglai. Panglai diuleg jeung jahe. Heeh. Uyup kumaha teh? Jadi kumaha kitu? Garah teh kojor. Hah? Aja ieu. Hati-hati ngadoakeun teh ka aing. Cik atuh. Oh tong kitu-kitu teh ka urang teh. Kecida Pusing tuh dah mikiranna. kieu atuh bah. Ieu. Kisok. Ringah isukan marek melakeun lah aing cabe mah. Oh, sok lah tuh. Ek meuli Ngan bibitna sikina. naon? Bibitna sikina. Naonna? Melakna. Lain bah. Naon? Sangkalna. Sangkana. Car sampo. Heeh. Sok bae ai bisa mah. Aing. Nyaan ieu mah serius nya. Beres lah. Ning euy. Tambahan berak nantinya satangkal. Putih doma tahun sadapur. Kanang rumah teh pakai satangkal. Barang montok kena. Naonan montokna? Si taina, tai doma. Paling tangkalna. Hain, rapan kuku eta lo batin berak. Mabal lagi mah euy. Padahal naon bieu eta? Maksud bisa jadi kitu ngobrol. Tenang, kolot ieu mah apa? Tenang mah jangan capruk gitu. Kalau tengah capruk. Aya ge kieu ieu. Potongkeun sidahana. Dipangkas gitu nya. Dipangkas. Gitu Gak dipapatahan kurangnya. Urang masak kieu ge sarjana, Bang. Heeh, ciso. Gabah atuh menghina ka urang teh. Tah potongkeun si eta teh nya. Si pucukna teh. Si tangkal si non teh dahan. Heeh, si dahan teh. Sidahana teh potongkeun. Tong ku bedog. Kunaon atuh? Senso. Mending oge gitu. Bedog atuh. Aku kempluk gitu nya. Langes gitu teh wah nya. Heeh. Nah, dengkeun mah. Arek ciso ajaran. Oh bisi eta arek-arek ketinggal capruk geura. Tah potongkeun si dahan cabe teh. Heeh. Dipotongkeun. Tangan teh dahan teh. Heeh. Dipotongkeun apa? Apa gitu. Geus teu ngarti kan. Oh, terang. Potongkeun si dahan teh nya. Heeh. Potongkeun. Lah atuh minimal 1 meter we. Si tangkal teh. Ciso. Sa meter potongkeun teh. Kagok buraung gitu nya. Aing ieu mah ngabal lagi mah. Lain buraung mah nyaan. Ciso bahasa sarjana. Ciso atuh. Aing ieu mah kumaha nya euy. Bingung mah tah anak. Wah, sarjana nganyuk eta mah. Sarjana nganyuk. Aya. Ini kenal bahaya didengkeun mah tuh. Ciso ajaran deui sok. Hayang halus pepelakan namanya tong cara dipipir gitu. Ciso. Tah, biteng geus kana potongkeun nya. Potongkeun. Tak abang geus dipotongkeun eta na dahana. Heeh. Bawa si dahana teh. Dikamanakeun. Non? Dikamanakeun. Piceun. Heeh, ciso. Dipelakeun atuh. Itu si dahana mah. Non? Dahana mah. Heeh, dahana pan tadi ge dahana. Heeh, nang potongkeun teh. Heeh. Dah. Di ngalih heula taneuh abadnya. Ciso. Ngalih taneuh. Ieu cara-carana ieu teh. Ciso gitu. Bandungan, serius ilmu ieu teh. Heeh. Tang ngalih heula taneuh abad teh. Heuh, Ciso. tong ku beku. Naon atuh? Non? Ku stop. Ngali-gali teh. Heeh. Ciso. Ku bedog atuh. Bedog. Sok. Ah ieu mah teh di Kapan ngawaskeun sarjana? Bandungan bener kitu kan. Komplit tinggal Bandungan mah. Bandungan ku ieu. Sok, Bandung ku ieu sok. Amun fokus mah malah kitu. Kumaha tuh? Non? Kumaha? Aing. Nya ieu mah euy. Kalau lieur ngobrolna nya. Heeh, ciso atuh. Arek kan mah dengen ketok. Bandungan. Arek ayeuna mah. Tak kitu.
tah kieu baca sok nah dirih muy si taneuh teh tah neuh sugan teh alas dikurang mah ieu mah ampun Gusti bagus hayang bisa mah lo kayak diawatkeun ya ge udah bongan kitu wae geuning mana mau kali aja mau batu kieu mah ampun jeung sangu deui kali kana nat piring bareng nah kan si sok lah tah dirih muy heeh si taneuh na teh dirih muy sok tahu non ngari mau sok tahu Gusti bagus naon atuh si sok hah naon si sok bala-bala galokeun hakan oh banding oge kitu jadiin ieu tah hayang bisa mah hayang nah dirih muykeun heeh kita neuh teh bisa kopul narko jarpo Gusti bagus ieu harga juga tadi kan atuh sapira dahan cabe menyakot ku sekop si sok kunaon atuh non kunaon kuhuntu mending oge kitu untuk di kalau ikut dari koko tuh tak gitu itu belum kita mah benungan mah atuh teh sok atuh ani meukeun heeh nya atuh ku bedog geus cicok cicok kitu mah teh kudu sakola ge mah ya mau ke sekolah tuh dah jadi tak apa tuh berusia zaman ayeuna atuh mah tak kupingkeun abdi nya sok kupingkeun nya sok mohon tah terus kitu teh remoekeun si taneuhna galokeun deui ku gemuk galokeun teh heeh geus kitu kumaha nah gemukna teh ulah ti domah naon atuh hayang sae pisan mah heeh carana teh tapi hayang sae pisan mah sok jadi si eta cabe teh engke teh hasilna teh bakal montok bah bakal lah pokoknya mah insyaallah tina satangkal teh kana kenging lah 10 kiloan mah sekali panen tina satangkal hadenya halus tah kitu mah teh kupingkeun jauh pingkeun bah tah si gemuk teh geus nangarih muy si taneuh teh nya gali tung padag teuing tung carakot nyun sungai gitu teh saeutik pejang lah perkiraan atuh jang samanya hieun tangkal semeter we pasagi non semeter pasagi Gusti bagus aya mau tuluykeun kieu mah tuluykeun tong tuluy ka sok mah madat bukuh naon atuh di pikiraneuna tah kitu mah anu ngaleg wae tah kitu teh banyak gemuk na teh cek tadi oge nya pokona mah cenah nu geus-geus ieu mah banyak nu geus gitu sakali panen teh bah kan cek babaturan abdi ya mah babaturan abdi 5 kilo tina satangka teh tina satangka teh pira cek abi oge soknya gemukna tina sepiteng gemukna teh tina naon atuh aya ieu mah nembalan sorangan di papatan teh cicing gila kupingkeun sok dangukeun abdi sok dangukeun heula tah terus kitu teh nya bah dia teh tuh kalah poho dia dina naon dia teh enggak gemuk enggak gemuknya nah ieu heuh babaturan abi dia teh babaturan abi bah sakali panen sok 5 kilo teh untung kumahanya alus Robi cekeng teh yo ieu Gusti jadi manehna mah bah buhan tekun baheulana teh sakolana teh jadi non alus lah gitu cek urang mah kapake dicebor non dicebor ih tong wakat lan atuh kan abi kan kunang ngabar udah dicebor ya lah heula eta mah tong wakat dicebor kan abi teh keurangkeun babaturan can kaduk panen kana geus 5 kilo cenah gasok bah ieu mah bayangkeun we heula ngarannya tong wakat kana melak lah tong wakat kana melak ieu panen heula nya pelak heula panen heula ieu mah babaturan lagi mah lain bahasa ge ya jadi supaya abang ge ngarti jeung daek gitu jadi urang nu melak mah batur heula eunan non batur heula ieu mah kan engke urang praktekna nya di keun ame terang ya meh semangat abah tah 5 kilo bayangkeun bah gerasok udah 100 tangga kali 5 Gusti bagus 1 kilo kan abi teh nerangkeun aya tah geus itu banyak buat bayangkeun ku abah eta si non heuh babaturan abi kitu nya tina satangkal 5 kilo sedangkeun ayeuna harga cabe 120 sasiki non sasiki Gusti aloh tah kitu bah di sekolah teh nada buta ka tuh pikiran aja buta pikiran buta pikiran iya buta pikiranna
Mata ge ame encer kupingkeun abdi. Mata ame encer. Eta kalau stres yang gitu ngomong naga. Ye, kupingkeun geus lain ieu mah encan. Cito katuh. Kupingkeun mata kau da kitu ari teh sakola mah bah. Jadi mun eta mah modal teuing teh bah. Oh modal. Tinggal teh jadi stres ka dituna. Jadi limpas gitu. Limpas. Heeh. Tah kitu tah. Si eta teh tuh dakal kode aing bidekan naon lah aing. Itu ngaganggu cek ngeungeun karang. Ame fokus. Jadi teh si babaturan teh nya sok sa eta 120 tina sakilo. Sakilo teh. Ayeuna ina satangkal 5 kilo. Sakali panen teh berarti meunang sabaraha? Satangkal lain sa hijina teh sabaraha siki. Naon? Sampai siki teh satangkal teh hijina sabaraha siki. Nah, ari abah ujug-ujugna nya sabaraha siki. Kapan ditangkurat teh eta sikina heula. Aing geus ngacaplak nya kieu bahari teh sakola teh tah kitu akibatna teh. Jadi abi nerangkeun tadi teh kapan hanya apa sikina. Sudah nyambung ya Allah, Robi kumaha yang nerangkeun Nabi nya Gusti Allah. Ieu ari teh sakola teh. Ieu pabaliut istri Allah. Abi nerangkeun ka itu keur nanyakeun sigi. Atuh bahas kupingkeun. Ari hoyong terang mah. Jadi supaya ke tah lamun geus abah terang, ke praktekkeun ku abah gitu. Jadi urang teh boga perusahaan bah. Boga. Mata kupingkeun nya. Sing encer heula ya udah nya. Lah. Iya teh kieu mah. Iya. Nya mata kupingkeun. Tah. Ieu bah nya. Aduh aing poho deui wae aing teh. Oh, kira tapi teh baturan ya mah kebe. Tina satangkal 5 kilo Gusti nagu untungna eta nya jelema mah untungna teh naon untungna teh untungna teh sok atuh sakali panen 5 kilo Pak tina satangkal teh cek aing hate eta mah euy nya tah aing teh bah da urang teh penasaran nya ari urang mah hayang nurutan cisau diintip heula kurang teh carana teh bah arek dipaling jadi kan kita hari di sekolah memaling aja maling pikiran aja lain gitu. Kumaha atuh cisau katuh. Mata ge kupingkeun. Nah. Maksud itu diintip banyak intinya. Karono nu bogana. Ih, babaturan abi. Arek panen. Itu diintip ku abi. Tah kitu nya. Alabatan TK deh alabatan mawatan TK. Ieu mah. Iya loh. Iya, kupingkeun nya. Sok. Nya pada didangukeun. Sok. Ya ku acap pada jelaskeun nya. Kupingkeun. Tah, istri intip bae. Waronang urang teh. Non intipna. Henteu nya ngigir. Nya ngigir. Betul. Dina dapuran cau bangun kita ge urang teh. Bari modal. Non. Bari modal nyuruh mutung wae. Jadi butuh wae Pak. Bari modal, ya bari modal urang bari ngintip ngintip obat urang. Tah itu kana hulu. Tah itu kana hulu. Kacapit dua ya. Ini tek di Bandungan mah itu. Sok. Hah? Sok. Mun mau di Bandungan balik ya. Sok arek. Bandungan. Arek. Tah kitu. Laras pada di Bandungan. Sok. Kitu tah. Ngagang buat nya. Heeh. Kan berarti. Yumput nya. Kana pun jauh teh. Kana pun tengah jauh inti. Itu berjungkir. Non. Berjungkir nutupna. Lain bari silat bah. Oh, bari silat. Aing ya lah tadi. Ieu da adina sekolah mah heueuh di kota aduh kan dieu buan heueuh. Nah, nya inti bah. Aing teh palingan udah bah euy. Hasilna teh matak manehanana hasil tina santanggal 5 kilo gitu. Heeh, Kapan rahasia teh. Kumaha cisau? Non, kumaha? Anjing keur ngilau di warung bah. Heeh, dijejek kilona. Non, dijejek kilona. Ini anu aing. Lain dijejek bah. Eta ngarah berat ka mana cabe jejek make tali ka hanap jejek teh tanah teh. Aing geus jamu di wae teh kumaha nya. Lain kitu. Kumaha tuh? Iku inti kan diintip. Heeh. Jadi si eta babaturan uing teh dibedot itu Kang. Inti teh kumaha tuh tuh. Aing ngah. Ieu teh abah nu rieu eta urang atuh. Maneh meureunnan. Asa rieu teh aing mamatahanana Da urang kolong ieu lah. Hayang bisa mong. Ya arek sok. Arek dianggeuskeun mah. Arek sok. Anggeuskeun. Atuh kupingkeun dangukeun. Sok. Dangukeun nya. Sok. Tah kitu. Ari teh bah astagfirullahaladzim palingan untung manehna mah bah. Leungit.
lain bingit naon atuh siap bling ditinggali teh keur ngilo di warung heeh geus ngilo teh bedog ku urang ti tukang lain di bedog makan jadi si horeng manehna panenna teh meuli ka warung bah oh kitu nya heeh oh